Anu ngawaler salam didoakeun sing balaleunghar. Anu lalaunan didoakeun sing bekok kelekna. Sakali deui didoakeun mudah-mudahan sing baleunghar sadayana. Sing panjang umur sadayana. Nu lalaunan sing panjang huntu. Mending panjang umur, mending panjang huntu. Mata godota sekali deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala ahli baitihi al-kiram. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, wabil khusus sahibul bait, sahibul maqasid, pangersa Kiai Ji Wildan, mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dipanjangkeun umurna, mudah-mudahan sing tambih-tambih barokah, tambih-tambih rizkina, tambih-tambih santrina. Oke, urang sadaya selaku jamaah mudah-mudahan sing kenging ilmu nu manfaat jeung barokah. Amin ya Allah ya Robbal. Halo, kumaha sadayana jararakjat usum naon di dieu? Hah? Sing tarik atuh usum naon di dieu? Aya nu kakurangan teu urang dieu? Ari duit kurang teu? Sarua atuh aing oge. Mudah-mudahan apa ini teh cepel. Mudah-mudahan berkah sholawat, berkah ngaji sing balaleunghar sadayana. Halo, ada yang sudah mengenali aku? Namaku Acep Sauki ya ce, jangan melohok sadaya. Siapa cenah? Halo, kalau di kampus aku dipanggilnya Acep Aliando. Aku mah aing dah tuh. Tapi semenjak guruku kakakku Awildan nyuruh aku ke sini, jadi namaku diganti Acep Sauki. Jadi Acep Sauki itu artinya Acep yang selalu dirindukan oleh nini-nini di Sangkan. Alhamdulillah. Perkenalkan kami trio GLL. Genut langsing-langsing. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jalan-jalan ke Sukabumi. Ulah cakep atuh teh usum cakep mah. Aji, angkatkeun ya, angkatkeun. Bantuan leuh olohok. Sok angkatkeun. Naon cenah? Mung teu bareng ini mung. Tarik naon cenah? Jalan-jalan ke Sukabumi. Aing teu kompak ah. Acungkeun anu diacungkeun ieu na dikiekeun didoakeun sing beunghar. Anu tadi acungkeun balik tidak bengek sia. Jalan-jalan ke Sukabumi. Ngalayat bibi sinareng ua. Kami 3 GGL nyangakeun silaturahmi seurejeki panjang yuswa.
kasoreang meser sakoteng wilujeng tepang sareng trio ganteng. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jamaah disangkan memang apa? Atakol. Memang apa? Memang haji, memang haji. Nah, sekali. Oce biluan nih. Bohok. Balik Anda yang ngomong ah. Jamaah disangkan memang apa? Memang haji, Lanjut. Kalau lanjutkan jawabannya lanjut gitu ya. Ada ucap ini yang huruf kas ya teh. Aing tanggung jawab sia. kita lanjutkan. Sia cai. Misal aing. Halo. Lanjut. Entong culang apalagi lamun es jawabanana wak wow Entong jadi gampang jeung aku mah liceu ngajina judulna teh wak jadi ece teh keur ngadangukeun ustad sopan siapa ini. Alhamdulillah. Sebelum saya ngaji bertiga siap sholawatan dulu. Tarik siap sholawatan dulu. Halo. Sholawatnya rek biasa atau luar biasa? Oke, aku satu kali jamaah satu kali ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Zalla alaika alladhi ya adhani ya Mustafa ya Safatar Rahmani. Alhamdulillahilladzi yakani ya Rasulullah sadayana. Nah, cenah gerung teu nyaho. Ini bedah satu yang luar biasa sia teu nyaho mah. Coba nu ieu atuh nu ieu. Innal habibal mustafa durafati wa duwafa wa dhikruhu fihi sifa idza tamada bil ilal. Mangga gampang ieu mah. Astagfirullah teu nyaho keneh. Coba nu ieu tungtung nahungkul. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Siapa kena edan nyaho tahu ya. Sekarang mesti cekat. Jadi kumaha tuh ya teh rek sholawatan moal. Sholawatan rek nu biasa atau luar biasa? Ah, kita tadi gitu ya. Halo. Apa? Ya nanti ku aing digegekeun mah tenang. Halo. Siap sholawatan. Hayang beungar lobakeun sholawat. Lobakeun naon? Siapa yang tidak kenal dengan pengersa guru Kiai Haji Ahmad Salimul Apip? Ada yang tahu? Beliau beunghar, mobilna loba. Pertanyaan anak gawe teu kunaon tah? Bantuan Sintari. Ada yang tahu dengan Abuya Kiai Haji Raden Muhammad Hariri? Beunghar apal imahna teu? Ngomong beunghar tapi nyaho maneh mah sebelum pisannya. Beunghar teh beliau gawe teu kunaon tah? Urang lamun aya naon sing loba kudu sigah ucing euy siga naon sing tarik atuh siga naon
naon siga ucing menele kesini menele kudu siga ucing lamun aya kahayang kabisana ngan ukur ucing hayang minum ucing hayang dahar ucing hayang ulin ucing hayang keluar tina kanangna urang ge hayang nanaon sholawat sia telin meong sing balaleunghar sadayananya Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik komo aya nama usum koron cintarik usum koron sagala hes ala duit hes gawe di pabrik hes ngalamar hes rek ngaji oge hes hayang ka masjid oge hes gara-gara koron ngetak datang lalaguna corona naon cenah hirup karasa di zaman ayeuna loba pangabutuh tapi telaksana hese gawe sapopoe sare ngan morongkol wae terus urang kudu kumaha ayeuna teh usum panyakit corona kudu cicing montong ka mamana di imah wayahna gelisah teu boga duit saperak-perak ka pamajikan can bisa meuri keur jajan jang budakna keur meuli beasna gelisah teu boga duit 1000 ka pamajikan can bisa ngeureusikoan hirup asa rungsing nu naragi ngabring du Gusti anu maha suci gikia tabi mayunan cocobi daku maha harus menjedok heula salila corona Allahumma sholli wa sallim wa barik siap bersolawat acungkeun tangana anu boga leungeun acungkeun leungeunna yang punya tangan diangkat tangannya yang tidak punya tangan silakan angkat kaki dari sini Allahumma sholli wa sallim wa barik siap kita 3 brother trio wek trio wek 3 GLL gendut langsing atau GGL gendut lemot ya Allahumma sholli wa sallim wa barik acungkan pandangan anak dia orang sholawatan tadi nanti ceramah setelah sholawatan oh iya sini guru sini Allahumma sholli wa sallim wa barik wal hubbu lana sallu alaihi al-Qur'ana sallu alaihi al-Islam la nabiyya wa jami'ul qawli wal yang وجميع الخير لنا توحيد الله لنا keluarkan suaranya itu gak boleh gitu keluarkan suaranya
Allah lagi. Alhamdulillah wa la ilaha Salam alaika
Relakan kami pergi biasa aja santai. Berkorban demi kiai. Tapi ini. Udah. Lanjutkan. Ya nanti aku pembela Rasulullah ya. Siap, tapi hikmat dulu, sekarang ngaji dulu. Halo. Siap ngaji dulu ya. Halo. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita hadir bukan hanya kita yang hadir, bukan manusia aja yang hadir, tapi makhluk Allah yang mulia pun hadir. Siapa beliau? Adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di mana aya riungan siga kieu sanes urang hungkul can hadir teh, tapi malaikat pun rek naon eta malaikat? Rek ngopi lain atuh oce bantuan, rek ngopi, rek nunutan, rek nangunyar, puntennya akan nangunyar. Udah biasa ikut ngaji mah cek cangkel terus tong borok keur ngaji keur salat oge urang mah terkadang poho ka Gusti terus mata kudu sabar kudu naon keur salat kudu keur ngaji kudu. Urang pernah salat sarokaat deui heker berjamaah cek halo keur berjamaah sarokaat deui hayang hitut. Dada lebar eta teh dek dibatalkeun teh tikieuan salatna teh aja. Pas ruku rada nyangeyeng saeutik. Teu kabayang pas sujud berat bro tuh. Ece osok hitut. Gede leutik. Kade bau alaihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Malaikat pada naon hadir ka majlis nu mulia teu aya deui ieu malaikat rek nyanakan dosa-dosa jamaah. Amin atuh. Halo.
Lihatnya ke sini. Pernah lihat ini di TV enggak? Pernah ningak dina TV abdi? Dek asup kana TV teh awakna gede teuing. Sebal bener. Wah. Wa sallim wa barik. Malaikat rek nyanakan dosa-dosa jamaah nu hadir dina ieu waktos. Di mana nyokotan dosana teh tina punukna euceu, tina naon? Mata keur ngaji masok aya nu nunutan. Ngeluk potong beheungna teh. Keur dicokotan naon eta teh? BC digigireun euceu, digigireun akang aya nu keur sare tong dihudangkeun. Batur geus balik antep eta sorangan. Allahumma sholli wa barik. Malaikat laporan ka Gusti Allah, ya Allah, ieu urang sangkan loba dosana geus dicanakan ka manakeun ya Allah ke heula bisi aya jamaah nu balik pangheulana. Bikeun ka jamaah nu balik pangheulana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta recok teu puguh. Halo. Tuluy kan ieu teh. Teruskeun. Mudah-mudahan murang kali urang santri urang sing soleh jeung solehah. Hoyong putrana soleh. Sok dicontoh antara. Kudu didoakeun budak urang teh sing sok bae budakna jadi ustad. Ustad mah usaha tara anak deres. Moal aya ustad nu budakna hiji moal. Ajangan wieu dangge budakna sabriji. 2, engke dek nama andai jadi 11. Sabab Persib eleh wae. Allah sholli wa sallim wa barik. Wios putarna jadi ustad. Wios. Halo. Berarti itu Wios putarna jadi ustad. Yo ustad. Ustad. Baik. Ini ustad mah aya genah eta genah teu. Teu genahna jadi ustad. Sholat subuh kaberangan sa RW gujrut. Iya aya ustad kaberangan sholat subuhna aya nu kitu. Manehna tara ka masjid ngomongkeun anger ustad. Aya pamajikanna kasalatina tingali Pak Ustad mah sholat Jumat teh jam 10 geus ka masjid. Ngomongna kumaha salakina pantes we da ustad. Sebal. Allah sholli wa sallim wa barik. Aya genahna jadi ustad teh. Halo. Aya genahna jadi ustad teh. Naon genahna teh? Lamun aya nu hamil sok bebejaka. Astagfirullahaladzim. Disangkan mah anu hamil teh bebejaka ustad. Ece anu hamil bebejaka ustad. Halo. Anu hamil bebejaka ustad. Pak Ustad abdi hamil, cek Ustad teh aing teu ngiluan. Aing nu hamil mah bebejaka salakina. Bukan. Wassalamualaikum wabarik. Sok aya nu hamil di dieu. Ibu-ibu sok hamil. Bapak-bapak sok kehamilan. Pertanyaanna, lamun aya nu hamil jerona naon? Budak nu tukang mun aya nu hamil jerona naon? Palidito mun aya nu hamil jerona naon? Salah. Palidito nu hamil jerona naon? Salah. Lamun aya nu hamil mah jerona bulan cek. Sabab mun nanyakeun sabaraha bulan. Entah sugan pernah eucai nu hamil sabaraha orok. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi nu hamil mah jerona orok teh. Aya beuteung kana bulan kana beuteung. Sholli wa sallim wa barik. Antos lah ti pribados mah mudah-mudahan sing barokah sadayana. Uyo jadi ustad. Aya geudana jadi ustad teh. Lamun aya nu hamil sok bebeja ka ustad hayang didoakeun. Leres teu? Pak Ustad, alhamdulillah bojo abdi teh super. Ustad ngahulang naon super teh? Asup langsung namper. Cek ustad teh alus berarti akan teh seukeut.
Terus kumaha mohon abdi teh hoyong didoakeun we ku paus. Hoyong didoakeun we ku paus. Si akang balik ustad ngomongna kieu teh di tukang. Yes, proyek. Teh ustad teh kumaha cenah? Ya aing lalaunan. Teh ustad teh kumaha cenah? Alah nganti luan. Teh ustad teh kumaha cenah? Bosen datang deui ka ustad. Pak ustad, alhamdulillah bojo abdi teh tos hamil 7 bu. Hoyong didoakeun ku paus. Si akang balik, cek ustad teh kumaha cenah? Alah, ngan duaan aing mah. Ngiluan, anu teu ngiluan didoakeun sing panjang huntuna. So, cek ustad teh kumaha cenah? Cek ustad teh kumaha cenah? Jadi balik ti dia teh menang naon? Salakina hek teu ngilu ngaji, menang naon ngaji teh? Halo salli wa sallim wa barik. Teruskeun. Datang deui ka ustad. Pak ustad, alhamdulillah bojo abdi teh tos lahiran di bidan etik. Halo salli wa sallim wa barik. Aya bidan etik, aya cek kokom, cek edoh, cemai, ada ya wae. Cenok, ceyati. Pak ustad, alhamdulillah tos lahiran bojo teh hoyong didoakeun we ku paus. Atuh si akang balik cek ustad teh kumaha cenah?